Cekeno curhat cong. Iya cong. Alhamdulillah, ayeuna waktosna masuk di segmen Cekeno Curhat cong. curhat cong. Curhat cong. Iya cong. Seperti biasa orang langsung wae ya teh aya Soib Kosmo nu parantos curhat, urang kupingkeun wae nya. Assalamualaikum Cekeno curhat cong. Cekeno, saya Hussein di Cinunuk. Gimana sih tips cara membersihkan muka? Hatur nuhun Cekeno. Hatur nuhun Kang Husein anu aya di Cinunuk. Cenah tah naroskeun nembe teh kumaha cara membersihkan muka. Muka naon ieu? Muka calana, muka pantu. Ya, tips nanya cara membersihkan muka nu kahiji. Ambil kapas, terus gecrotkeun cairan pembersih muka di atas kapas. Ingat, cairan pembersih muka, ulah pembersih lantai klosetnya. Kudu tiasa ngabentenkeun mana kloset, mana muka. Terus nu kadua, usap lembut kapas pada bagian wajah. Tahu upami wajah urang kasar, coba diusapna digosokna ulah ku kapasnya tapi nganggo hamplas. Hamplas lah ngarangkitna tiasa lembut. Tips anu katilu upami atos, pijit-pijit lembut pada bagian wajah. Teras tepuk-tepuk wajah. Mun bisa mah make tepukna teh tepuk pramukanya. Sekalian we urang teh ngalestarikeun ngabudayakeun tepuk pramukanya. Tah, kitu heula panginten tipsna nya. Kanggo ayeuna mudah-mudahan tipsna tiasa ngahibur. Sanes tiasa manfaat ieu mah nya tiasa ngahibur mudah-mudahan atuh lah. Insyaallah urang tepang di sanes waktos. Cekeno pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan Curhat Cekeno. Sampai ketemu lagi di curhat selanjutnya ya. Cekeno curhat cong. Iya cong.